kumaha jam sabaraha ieu teh jam 2 tuh jam 2 sia hiji teh lagi jam teh sia mah istiqomah jam teh anger we jam 8 alhamdulillah bari jeung kiai mah jangan malam dina tuangeun teh siga gula bapak-bapak siga kopi ibu-ibu siga teh nah gitu nya ajengan mah siga gula bapak-bapak siga kopi ibu-ibu siga teh gitu nyawa kumaha gitu tok tingali kopi anu tutung bari jeung hideung ditinyu ku citermos karasana anger pahit nya ngeunah sote lamun make eta tapi nu dipuji anger kopi meni raos kopi teh padahal make gula teu diomongkeun gula nama nya ci teh ieu mun asa cimata pasihan we gula nuhun katampi meni raos teh poho kana gula nama nya bener tapi isuk jaga ning pake tahu penyakit kopi penyakit teh aya ge penyakit gula sia ya bener berarti anger ulama nu kahareupeunnya aden nalikana budakna pinter mah atuh anak bapak poho kajenganna mah nalika budakna berprestasi mah anak mama gitu loh poho ka guru poho kajenganna mah isuk jaga ning pake teh budakna belegug budakna celeupeng ajenganna teu balik yo katung mantap pamuda-muda dia para kiai sing panjang yuswa sing aya di bimbing kitu teh hampir teu beda jeung daun salam nya aden sok aden ngobrol urang ngitung duit can namahan bila-bila teh kain teh aden mau ngomong duit ajengan mah bodoh ibu-ibunya nyangu koneng hayang seungit make salam tuh bener ngadamel sangu wuduk hayang seungit daun salam angeun kacang hayang raos seungit ngangge naon ceu daun salam sangu koneng asak sangu wuduk asak angeun kacang asak rupang heulana dipiceun daun salam eta nasib ajengan teh zaman kiwari nah atuh aden masih gak daun salam Allahu karim tantangan ceu hambatanana tantangan rintangan para ajengan betapa terjal Allah hambatan tantangan rintangan para kiai betapa terjal tanyakanana karena naon hambatanana teh Yahudi jeung Nasrani teureun-eureun nyeun tapak gawe nyeun manukar kumacarana hasil karya kiai leungit deui ari eta mah geus puguh syaratna dina Al-Qur'an ih kantenan we bidauh Allah nya walan tarda ankal yahud walan nasara walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin cek santri moal ridho ngaran Yahudi jeung Nasrani hatta tattabi'a millatahum maranehanana nyieun propaganda nyieun sistem anu hebat propaganda siasat kumaha carana santri eureun mah santrena kumaha carana santri eureun ngenyelek kitabna kumaha carana muslimah lepas tina hijabna muslimah lesot tina auratna nepi ka maranehanana nutur-nutur kana ajaranana cek dina jero hati aing ge rek ngomong kitu kan uing mantep panjang nu sika aden aya kitu aya nu kono kumaha amma ba'du cek saya aing mah gaji mah sarua astagfirullah Allah Gusti eta karek cek Al-Qur'an cek hadisna kan tenang we aya
Iya di antawisna di dawuh Nabi beres. saur Kangjeng Nabi inna asyadal bala sesungguhnya yang paling berat kecobaan cik opat golongan nu bakal disebut harupanana nuhun hiji al anbiya kedua wal aulia katilu wal ulama kaopat tumal ansal fal ansal hiji para nabi dua para wali tilu para ulama opat para santri opat hiji deui nikah hiji para nabi dua para wali tilu ulama opat santri hiji deui aya hiji deui para banun hawa tos nikah gitu hambatan tantangan rintangan kiai itu seperti itu berat Allah urang buktikeun ayeuna zaman beuki riweuheun beuki capeun Gusti para kiai di zaman baheula wae nalika masjid besar terbesar se-Asia aya Masjid Agung Bandung terbesar se-Asia ngalut ngabandaut mustami teureun-eureun Yahudi mikir alasnya itu Masjid Agung sagitu panggelena mustamina minuhan wae masjid buru-buru udunan Yahudi jeung Nasrani nyieun bangunan di bangunan ada yang di sisina dikuning naon bangunan naon bioskop kok itu Masjid Agung Bandung diriung ku bioskop ade atuh baca nyaho atuh pun aya gemar film 17 tahun katongo ke atas aden katongo da urang sunat ayo ngomong Indonesia yutah genyer tiket-tiket ku aing tak tutut genep ngan untung para pemuda ti dieu ti munjul ngalut ke pemerintah supaya film disensor alhamdulillah nya ceu disensor akhirnya bioskop bangkrut keprok. Tapi Yahudi mikir ya bioskop terus bangkrut nyandei video eta mah filmna kaunggal kamar dianterkeun kaunggal imah film unur-unur porno mah porosot nogel ayo unur-unur ungket damit teu maju aya we asik gitu loh ngan untung filmnya disensor harua video game bangkrut keprok deui video bangkrut mikir deui nyieun VCD mah teu bisa disensor kitunya cenah teu bisa disensor ngan untung IP siga citakan kicimpring teh rusak bari potong bangkrut deui nyieun VCD bangkrut nyieun DVD bangkrut ayeuna leuwih cilaka bioskopna geus abus kana saku oh iya setan kepeng iya hambatan keur kiai atikan didikan kiai sajam 2 jam isuk sajam 2 jam penting nyaho HP mah 24 jam laras eta teh Allah Rabbi bagaimana dapat terjauh para kiai tapi kan SMP pacebok budak SMA pacebok budak SMP aya nama SMP jeung SMA geus pacebok cebok we Facebook cece Facebook nah tuh nulisna pacebok tuh masih we nu SMP nelpon ka budak SMA nyebut lagi papah dan mama alhamdulillah aduh dengan nomor sabaraha kopi tahu gitu enggak pang mau ke nih mas cek tah teleponnya kita HP merek naon sih merek Cirit aya HP merek Uji nu ditelepon teh gitu halo Bebek ini sudah jam 12 Bebek apakah Bebek sudah mamam mau jalan ke perhatian Pak Kabogo ker Kabogo teh dijawab kumaha halo Adinda aduh jadi diboga suara gitu apa namanya pertiko halo Adinda ini Aak juga lagi ngehua gaya Adindaku sayang ini sudah terdengar adzan duhur apakah Adinda sudah sholat apa itu aing teh keur
Duh aneh ka sholat-sholat sampai di bawah. Lain insaf. Hambatan tantangan para kiai seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah ayeuna dirojong ku para pamuda kiai seseg deui panceg deui tepuk tangan yang meriah buat para pamuda. Tinggal anturkeun ku ibu-ibu, ibu-ibu. Indung. Indung cilu bapak hiji. Kan jadi kadinya. Kalem. Lain ngomong ke nyandung lain. Nu boga pamajikan tilu mah istri. Anu dua istu. Nu hiji iswan. Sabaraha hiji istri teh tilu. Nah kan istri. Nu hiji mah iswan. Anu opat isdet. Modal. Biasa tinggalnya ngomong ke nyandung ya. Ayo sugan we ai KUA. Oh ulahnya KUA kan kantor urusan awewe. Alah nah jangan tengah podor jangan kayak aing beak jawab itu. Indung nu jadi dai teh lain ajengan aang lain cece kudu nama ibu-ibu. Sabab nu pangheulana loba ngamamatahan budak teh indung. Nu mimiti ngalapadkeun lapan bismillah teh indung. Nu boga rahim saja. Indung. Da ieu teh boga. Anjing mungkin rahim atuh. Itu mana teh rahim teh kali ka dina rahim indung teh orok teh. Salapan bulan ada dikelaruke mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi beak paraji 16 Ada cece mah pengalaman ku para haji. Cece mah alhamdulillah ade dikesakeun ku ajengan teh cece mah lemah kandungan. Peuting nganeg ade geus atuh alhamdulillah nganeg. Nah isuk-isuk burus. Dibawa ke paraji teh abdi kandungan lemah dibuka teh ku paraji Gusti cenah ieu pianakan mun dirajet kieu. Sia mah pianakan nabi jieu kaluar. Dipaedah heueuh. Aduh. Karek sadar. Abong lahirna ku Ciki. Udah orang mah lahir lain ku paraji, mesti ibu-ibu ku paraji, ku bidan, ku dokter, orang mah ku Ciki. Dengar ieu. Kumaha we Pun biang nuju hamil, pun bapak meser Ciki murah gana ping-ping, abi teh jero keluar Cukup aing teh mempeng biji. Ngaranan we Diki. Diki naon sih? Kuat teh ngaran teh Diki, bae pada ku Ciki. Dititipkeun ka pun Aki ngaranna Ihan. Terus gede anu nanya Diki mana? Diki Ihan. Nah, ini pada ngecewer. Atuh hangseur. Tuh dari hangseur kumaha atuh di Kumah Minang di poe tara. Suruh. Ya serang lagi deui ah. Nu penting mah ibu-ibu na ieu ulah tadi budak nama halus ngaji. Ditajong budak teh ngaji sia kuya. Sia peperiheuan aing teu bisa ngaji bapak aing teu bisa bapak sia teu bisa ngaji maneh mah ngaji. Ngaji. Udah ngate ini teh erek. Si kuya sia Inuna ngamek na, udah kasih disebut si kuya lah, kuya mah kuya we. Nah, buat kuya mun teu dilekui moal aya. Cicing bagales. Geus hastuti ayeuna kuya. Ya, seserian we. Masih serian, sugan we beuteung ngararesan we. Ulah peperihan. Peperihan bapak maneh teu bisa ngaji, indung maneh teu bisa ngaji, sia mah ngaji. Ulah
ditajongan budak teh aden ngaji sia. Budakna bingung mau ngaji era cenah. Eta kajengan dede sia ngaji. Kajengan dede bager. Balik ngaji teh sok dibalik kacang panjang. Karena saksi ogi SOS. Mun panggil kacang panjang inget cenah aing kajengan dede. Nah, sia teh diserokeun jeung sayur gitu. Aku nu alhamdulillah Kang Ogi Kang Oni teh kajengan. Diheureyan ku ajengan Aceng. Ngaji sia. Moal cenah izin. Batur manggeus ikro 5. Abdi mah ikro hiji ge jeulitna wungkul. Diantarkeun ku bapana Sik maneh kan ke Jawa Timur ngaji ka 5 juta. Budakna teh marukan di ditu teh marukan gampang urang ngaji di Jawa Timur teh padahal di ditu mah leuwih riweuh. Arab lagi Arab gunul. Di Jawa Timur mati aing wadi den Arab jabrig teu becus. Tungtungna budak lain ngaji ada dagang cikopi. Bade ABC nenen bade kopi kapalua. Hah? ABC susu cece. Aden kos ngin ajengan we teu sopan susu nenen gitu. Atuh kumaha lamun Bapak Lurah bade ngameser ABC susu di kawarung. Sing sopan meser ABC nenen. Mun gadis nu dagangna meser ABC payudara. Pasti ngahaha. Nalika budakna di Jawa Timur dianggap ngaji, ternyata teu ngaji ngadon beak nyen dagang cikopi, beak duit bingung manehna balik ka imah. Indungna atoh budak balik ngaji. Datang ke datang ngaji teh lain alhamdulillah, lain sholawat datang ting budak aing datang ngaji. Budak teh Mane ngaji sia? Ngaji. Lamun mane bisa ngaji, ku aing tambahan deui 10 juta. Budakna bingung. Aing kudu ngaji, datang kitu ge dagang cikopi. Tungtungna budak aing lamun teu ngaji moal dibere 10 juta, ngaji rek ngomong naon. Tungtungna inget budak teh ujug we diuk cak. Cek budak mah da aing nyaho indung aing teu ngaji, bapak aing teu basa teu ngartieun ngaji, teu bisa maca Quran. Cek budak mah calengkung tarik bari jeung pede. Apal pede? Peryogi duit. Pede. Cek budak mah teh dikocek sinaleko. Ulu sebelah kain alus ngajina meni leko. Sakada dikocikeun terus disamuanyakeun kana paham. Cipapana budak aing ngajina make paham. Doakeun aing. Ngahulang deui budak. Aing ngaji ge dikocek-kocek ayeuna bapak ngintah ngadoa. Ditamani ku aing 3 juta. Budak mah atoh ngadenge duit 3 juta bapak simpen mastaka dina meja. Bapana teh ngagugu teu ngaji teu neuh cirana dina meja gep diceklan ku anakna. Pak. Ceuk indungna teh ujang ai kumaha amina cenah mun sira bapak diceklan oh nya ganti ku subuh. Ceuk. Datang ngaji. Pas geus kitu teh kumaha cenah ngadoana. Aing bingung ngadoa naon ngan inget mangrupa-rupa tutumpakan di Garut tepi ka Jawa Timur. Di papai tutumpakan. Alladzina supados hirup aman abadi nyuhunkeun karamat jatina didorong ku doa ibu ti PO Priangan full video. Wah. Cek papana teh ngaji alhamdulillah aing didoakeun boga video. Jadi ulah peurieun aleutkeun itu ibu-ibu kabeh ngaleut ka masjid. Ibu osok ngadoakeun budak. Pahalawunan ngomong lagi. Ibu osok ngadoakeun budak. Ngadoakeun salaki. Budang tengah peuting ngecelakeun cimata ngadoakeun salaki osok. Alhamdulillah. Osok budang peuting asa
Ih, sok naon. Ngompo. Osok ngadoakeun budak osok. Alhamdulillah. Kumaha ngadoana? Sing soleh. Ibu sing naon, Bu? Sing soleh. Tah kitu ajengan dengekeun ku ajengan kabeh. Mun irit ngadoana teh, hudang tengah peuting terus adus terus abdas ngampalkeun sajadah. Sing soleh. Cek malaikat teh nah manusia. Ngadoa mun irit. Sing soleh. Di dia loba ajengan, di dia loba kiai, di dia loba ustad, di dia loba madrasah. Tanyakeun ka ajengan, tanyakeun ka kiai, kiai ajengan kumaha abdi hayang ngadoakeun budak. Insyaallah ku ajengan ge dibere 14 lamar setengah. Apakeun hese cenah cece. Kudu daek ngapakeun asal ibu-ibu cicing di majelis, asal ibu-ibu cicing di madrasah, didinya aya mustamil leuwih 40 jelema bakal mustajab doana penta barokahna kepro. Penting ngalih ke masjid. Era ke masjid mah eta karpetna galing. Tuh kudu hariwang. Pamuda ieu karpet geus galing. Insyaallah ke ku pamuda di naon? Disetrika, diganti, dihikon, pokoknya karpet disetrika. Karunya pemuda nyetrika karpet. Insyaallah doakeun pamudana. Doakeun sing jadi kokocoran rezeki. Anu nyaah ka kiai, anu nyaah ka masjidna, anu nyaah ka indung bapana, anu nyaah ka nagarana, anu nyaah ka agamana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keprok pikir para kamu. Jam berapa itu? Jam 12 mengading janji jam 1 jam 2 ya ingat orang tadi naik ke panggung teh setengah salapar itu. Ini di setengah salapar ada yang ibu jangan serapat yang tulang tongong. Tapi dari tadi ngejanji tapi ke jam 1. Alhamdulillah. Nu jadi hariwang urang keur anteng kieu muntang manting manteng ka Gusti. Ingat ibu di alam kubur nu ribuan tahun di alam kubur mah jejeritana yang ngajerit ka Gusti ira di kiamat abi geus capek disiksa ku Gusti. Alam kubur mah jejeritana yang geura kiamat capek ira abi leso tina ieu tina siksa Gusti. Bumi geus amuk-amukan laut geus adat-adatan gunung geus gulag-gilag bumi geus pararejat angin puting beliung di mana-mana leuheung mun dicabut leuheung mun didudut ieu dirabut Allahu Rabbi inung geus sakarat keterejekan budakna kokotetengan lain angan surat Yasin kala kakak dengan surat tanah lain sering nanti bisa ngaji aya nama lebih belagung salaki gering lain ngadoa kadang di foto update status salaki aing gering salaki di rumah sakit di foto. Halo ya Allah ya Rabbi karunya ka kiai kanu kajengan di alam kubur poek poek kuring nu di jero kurung jejeritan isin pangicep anak jeung Gusti kurung mah aya nablos dia kubur opat poe ge beak akan cacing tapi kuring nu abadi nu tanggung jawab ka Gusti narek ngobrol naon jeung Gusti nalika urang teu boga bekal dina sanggeus menang pangkat pada nyebut aki nini
deui jadi budak orok leutik cara tadi atawana ngorak deui anggur tambah pikun sabab umurna ngorotan dikurangan berang petik nyata urang hirup tunggu hilang. Hayu dulur masing-masing diri sadar urang anjangkeun diri kana lalakon nu baris kasorang lalakon alam nu lawas moal aya akhirat lalakon akhirat dikawit alam kubur muntas kana kehidupan yaumul akhir. Kedap deui urang teh baris nyusul tembus dulur nu kiwari kantun jenazna aranjeunana dipapak ku doa nu jadi ahli baraya atawa dulurna kantenan diri urang mah nu teu acan kantenan barianan rumaos diri teh cibruk-cibruk lamokot kulalak letak dosa jeung salah rumaos diri ngan sakadar tiasa narima nikmat beri jeung can bisa syukuranana terutami syukuran kanu jadi indung jeung bapa beak dengkak ti ngongkoak tepi kang ngungkur jeung hulu penyawa ceuk paribahasa bebela hayang nu jadi anak turunan hirupna jamuga kadang tersadar teinget mana berang mana penting suku dijieun hulu-hulu dijieun suku bakat niku hayang nu jadi anak jeung turunanana ngajelema hirup di alam dunia mungkin urang mah tersadar sababaraha parentah Gusti nu dilanggar kudu jadi indung jeung bapa bakat punyaah kanu jadi anak-anak eta pangorbanan yakin moal bisa ditebus gagah nu jadi indung sanajan begang sabab beak hirupna dipake ngurusan nu jadi anak jeung turunanana lain hiji lain dua indung nu hiji sanggup ngurusan anak nu lima bapak hiji sanggup ngurus anak kadang 7 nepi ka 10 tapi anak 10 anak 7 anak 5 can karuhan becus ngurus indung nu hiji anak 5 anak 7 can puguh becus ngurus bapak anu ngagukur hiji-hiji gumawi kanyaah indung jeung bapa lir ibarat murubun nacih hujan ti langit anu moal bisa katahan jasa anjeunana moal aya tandingna sanajan pulang anting anjing ngagandong indung pulang anting sofa marwa Mekah Madinah can bisa dipakai tebus karena jasa anjeun aranjeunana kuhalna sakitu hayu dina maleman 27 Rajab ieu urang sumujud ka dampal gambaran nyuhunkeun sakecelak-kecelakeun rahmat nyuhunkeun sapulukaneun magfirah rumasa diri anu cipruk-cipruk lamokot kualat letak dosa jeung salah dek pikumahaeun nasib jaga di akhirat lamun urang teu meunang pangampuran Gusti nu kawasa
bari ayeuna panglaknat Allah sabab goreng patut laku jeung akhlak hareupeun indung jeung bapa. Dijauheun ka bisa mulang tarima, malah suatu saat bisa jadi kabagjaan indung jeung bapa nu awalna surga robah jadi neraka kulantaran urang nu menegongna. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ili, wangi ayeuna abdi sadayana sumujud ka dampal gamparan bari nyandakeun sadaya-daya daya kajabi lintang di dahaga koyong kucuran rahmat Gusti ka abdi sadaya. Mugi Gusti ngamaparingan kanyaah sinaran kasih Gusti ka abdi sadaya sapertos Gusti parantos mikasih ka Kangjeng Nabi. Dina waktos mayunan keprihatinan hirup Gusti ngangkat dikabungahkeun manah Kangjeng Nabi. Gusti ngupahan ka Kangjeng Nabi malah ngangkat harkat Nabi ka hidrat Gusti. Mugi ayeuna abdi sadaya ge sami sanajan diri masih kene saeur lepatna patan leresna nanging abdi sadaya anak kacina dahgana ku hoyong kaangkeun ku rahmat Gusti ya Allah. Mugi Gusti kersa ngahapunten dosa-dosa abdi sadaya ya Allah. Mugi Gusti kersa ngahapunten dosa ibu rama abdi ya Allah. Ampunten dosa ibu rama abdi ya Allah. Ampunten dosa guru-guru abdi ya Allah. Ampunten dosa sepuh abdi. Ampunten dosa pojok-pojok abdi. Ampunten dosa caroge abdi ya Allah. Ampunten dosa anak turunan abdi. Ampunten dosa dulur-dulur abdi ya Allah. Ulah ngatepkeun Gusti dina waktuna abdi kokojayan dina lautan maksiat. Abdi sadayana hayang pulih ke rahmat Gusti. Bari dina kaayaan ke tempat iman sinaran Islam. Abdi sadayana hayang dijatuhkeun anak turunan anu ageng manfaatna kangge sepuh-sepuh abdi. Ulah janten fitnah kangge sepuh-sepuh abdi ya Allah. Janten dengan abdi turunan anak saleh, saudara saleh. Panjangkeun umur abdi kangge tiasa babakti ka Gusti. Manfaatkeun ilmu abdi kangge alat pikeun babakti ka Gusti. Jembarkeun rezeki abdi kangge modal abdi ngabakti ka Gusti. Istiqomahkeun ibadah abdi ya Allah. Libatkeun hati abdi ya Allah sangkan papari narima hidayah Gusti. Amankan lembur abdi tina ancaman murka Gusti. Amankan negara abdi tina ancaman murka Gusti. Kiwari jalmakeun keung ya Allah. Sebab tergusti mah enteng kabina-bina keur ngabugi hanguskeun ngaratakeun di alam dunia. Abdi tajan siap ya Allah. Paparinan keselamatan bikin para pemimpin abdi. Selamatkan para guru-guru abdi ya Allah. Selamatkan sepuh-sepuh abdi. Selamatkan anak turunan abdi. Selamatkan ahli-ahli abdi ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, ighfir lana ya Rabbana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Isma' du'ana, isma' du'ana wa la tanfa' du'ana ya Allah. Irfa' du'ana fi hadzal lail. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
sapanon jarang sabaka timbang darajuna aya disadayana sakecelakeun sasireun sabanjeureun mugi pinarengan fadl sinareng hidayah tinu kawasa rembes kana batin sinareng sanubari sing jadi cacaan dina manah pikeun jalan pileumpadeun menuju Allah. Ya Allah, jantenkeun abdi nu ngariungungi ayeuna sing diperjanten dina husnul khatimah di alam cekap sakitu bae. Hapunten dina samudaya kahilafan, kakirangan, kaalfaan, atur nuhun kana samudaya perhatosan sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.